Ini parah nih. Aduh, kunaon tah sih anu galau gitu? Nyata ya teh parausing lah. Parausing kunaon tah? Kamari nguseup di emak kana pamajikan teh geus nyiapkeun daun di imah teh. Darek mais lauk teh ya. Atuh. Tanyakeun ka di dieu atuh, rek nguseup mah eupana. Ye. Lamun rek nguseup tah kudu bener atuh. Ramuanana kudu diramu heula, kudu digutut heula eta teh kudu dibom geuningannya. Kudu dibom heula anu rek diuseupan teh. Tah, cara ngabomna teh. Kok nog meri 7? Beas ketan beunyer beas ketan saleter satengah. Kuat anu lemes we setengah kilo eta teh. Terus adukeun ku urang teh tah hijikeun. Kana baskom hijikeun caian kade belah pokok. Make tarasi saeutik. Tah kepeul-kepeul nya, kepeul-kepeul. Tang segitu teh. Urang teh alungkeun eta bom tah ka cai teh. Anu terakhir make ikan anu super. Naon teh open super teh? Depan sigi salah keluar. Kade we ulah poho. Maca jang jawolkan atuh. Loh ngeseupan teh sigi salak teh tak alungeun ku urang teh set. Bari babacaan Sor Dadut Surabaya, Sor Gara Dudut kanu bala. Meunang eta teh. Nyata henteu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Cep? Paingan di teteangan tadi aya di dieu we geuningan. Aya naon teh neangan wah nyantai we ya teh sore-sore. Lain wa ieu. Heeh. Doma anu 2 anu teh ningan pamari. Oh, Ayeuna teh geus ngajuru wa. Anakna ge 2 jaluna wungkul deui wa. Aduh, ada atuh Cep. Jaluna hungkul mah. Oh, Jeung nyata. 2 ge. Sugana tuh jadi duit wa. Atuh mah dijualna ge. Tah kieu wa. Heeh. Jadi kulantaran urang teh boga pangabutuh ya teh wa. Tah doma anu bagian urang anu hiji rek dijual wa. Teh kira. Nah, makan mah dijual segala eta doma. Ya pan anu bagian nu aja eta mah wa. Heeh, pan dina perjanjian kumaha teh lah basa meuli teh. Heeh. Pan Acep mah nyokot teh yeuh tina tengah kana hulu. Ke tina tengah kana hulu ha. Tah uah mah tina tengah kana buntut. Tah berarti doma nu 2 eta teh anu anakan ayeuna. Berarti nu uah. Nah, makna ulah tuh ari urang teh kebagian meureun bagian ngaritna wungkul. Nya heueuh. Tah ayeuna kieu. Ai doma anakan tina hulu atawa tina buntut. Buntut anakan wa. Pan dina perjanjian kitu lain uah teh. Berarti eta nu uah teh. Anu ulah teh nya. Nu uah. Soalna eta kan tina buntut meureun. Aja kana hulu bagian ngarit, bagian maraban wa di tengah-tengah kana buntut. Ai anakan di mana? Tapi heueuh nyawanya. Nu uah anak Cep. Tapi ke heula wa ieu. Heula anak Pan mana ieu? bahasa harita uak meuli doma teh Heeh. bikangna hungkul. Heeh. Nah, heran mah jeung bisa ngajuru. Bisa keureuneuh. Pan uak bagian kana buntutna. Heeh. Buah-buah ku uak ieu mah wa. Anjir wa ieu susukan wa. Namun dipake nguseup juga na hade wa. Cairna ieu keur sedeng. Wah, kos ngusup. Munangan getara. Aya ngusup. Nyata wa tisaprak kasok nguseup. Tara meunangan wae di embe wae. Eta wa kira-kira wa boga eupan nu hade teu? Wah mah boga eupan nu hade. Lain sembarang eupan Cep. Hayangnya ngo eupan uwa. Kumaha bakat ku hadena tah? Kumaha tawa upana wa, upan naon upana? Yo, eupan uwa mah bakat ku hadena eupan uwa. Memeh init isuk nguseup teh Cep ieu nya dengkeun. Lauk teh geus nyampeurkeun putingna teh Cep. Eta lauk? Heeh. Nyampeurkeun ka imah? Nyampeurkeun ka imah Cep. Lauk teh bakat ku Hebat anjir eta. uwa. Hade Eupan? eupan uwa mah. Kuat naros kieu eta lauk. Enjing bari cios mah nguseup teh diantos can disusukan kuat berat itu eta eupan. Moal ayeuna boga Cep, eupan uwa mah. Hade anjir eta upan? Tah, eupan uwa mah kelebihanna Cep. Kerek-erek dia diterapkeun je kana useup. Heeh. Eupan teh eta lauk teh geus narang teu lah. Nyarenghap Nyarenghap teu lah, kuat nyarios kieu lauk teh engalkeun.
Dira alungkeun abdi tos lapar. Eta pan wa cep Laparan lauk. lapar. Anjir eta kuat bikin kaki itu eupan. Ayo nya cep. Pan wa teh kamari teh ini ke Bandung nya. Nyaba ka Bandung. Oh, ke Bandung ulin ke Bandung. Pan carita teh wa teh mah bus naik bus ya, naik bus. Wa teh ke Bandung, caritanya naik bus. Naik ke wa teh bus. Tapi teh AC da buki rumah samuki udun. Naik ekonomi. Oh, nah sebenarnya kan teh bisa udun beneran. Itu bisa. Wa teh masek rokok ieu. Seneut wa teh nya. Biasa nih, Cep. Aya variasi udun teh nih. Gua mah kenyot tah si udun teh haseup diteg ka jero. Di keluar teh buleut pan. Buleut-buleut nih. Acep apa meureun apa. Mesti lu kali ngabuleugkeun eta uah. Wa teh pas tangah we karo Cep. Eta aya haseup brokoli wa Cep. Oh, pan uah mah buleut. Nah, bulan dua mah. Iya mah Cep aneh. Gambar lope. Lope. Heeh nya teh wage. Kudu lagi bulan mah lope. Penasaran wa teh Cep. Penasaran. Nah, lope. Eta mah wa penasaran ngalieuk ka tukang. Di tempo teh Cep ngusuing keur udun. Keur urut. Heeh. Tah, wayu. Heeh. Kamari oge basa Aceh ka Jakarta wa. Sawa eta ge naik bus ekonominya tuh naik Ase. udah AC udah wah mahal kan AC mah. Heeh. Kan wah heran wah abong-abong kena bus ekonomi wah. Aya ngajuit nah cinta sora bus teh ngajuit. Juga hatau ke sadana Cep. Jahat tong pan ari bus mah teh ngajuit kitu. Oh, ente bos mah tuh. Tah pas Aceh teh penasaran wah. Eta direret kanu eta kanu sorang ngajuit teh wah. Ari pek teh wah anu suing nangkel. Lain wanya urang mah wa ieu lamun keur di alam model kieu wa asa kugararana pikirannya tiis ceuli herang mata mantap pokona mah wa lah. Sudah di leuweung mah. Ngadenge manuk. Nangpingkeun suara angin. Geunah tiis. Heeh wa. Ieu wa ieu. Naon? Ayeuna mah daripada mengisi ruang anu kosong ieu wa. Heeh. Urang teh tarucingan wa. Anu boga tarucingan. Tah. Sok tarucingan naon? Naon bedana? Rokok jeung monyet wa. Nah, bedana rokok jeung monyet. Nah, tah bisa mah coba sok lah. Babari atuh. Wah, Tarucingan. ulah ka babari sok heula. Tarucingan kitu mah naon bedana? Rokok jeung monyet. Heeh. Aya rokok mah bodas. Aya monyet mah hideung. Oh, ini tuh lain gitu. Nah, emang rokok bodasnya rata-rata rokok bodas, monyet hidung tapi lain gitu wah. Ieu. Naon itu jawaban? Ari rokok mah siga rios, ari monyet mah siga maneh. Aduh. Nepi ka kitu. Itu jawaban. Ye. Kamari ka kota teu? Henteu. Aya naon kitu? Eta aya monyet. Siga maneh.